syukur urang usahakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Karena urang dina enjing ieu tiasa kapangaryung dina raraga memperingati buku tahun untuk bahasa urang bahasa modern ulang tahun meureunna ulang tahun sebulan kalian di paparinan kesehatan salawat lima salam ubi salamina dilipat durakeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad Wilat para keluargina para sahabatna mudah-mudahan urang sadaya janten umat anu setia anu turut taat kana ajaran manehna di kaum zaman. Oke, bangsa taat yang lain amin ya rabbal alamin. Para wasit sadaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, para tadi saja, pemerintahan desa, ibu-ibu anu kami hadir di tempat anu beras dihormati. Saya sanes sakumaha kaulina urang sadaya. Rehna panginten terus adat kebiasaan urang ngenang oge ngemut ka para leluhur urang anu kapungkur entos ngababakan entos berjuang ngadirikeun ieu lembur bahkan sikawit para kiyaina para pamimpin anu aya di makom ieu lamun ku urang teu dikenang ku urang teu diomot teu urang dimulai berarti urang teu mensyukuri henteu narimakeun kana jasa para pahlawan anu entos ngabangun ieu lembur. Wal eta urang peringati setiap tahun urang kawalan ngadoa di tempat urang syukuran mudah-mudahan urang sadaya kenging barokah oge almarhum anu tos berjuang ngadirikeun ieu lembur mudah-mudahan aranjeunna sing ditempatkeun di surgana Allah. Amin. Ditampi segala amal kasayanana dihapunten dosana. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa neruskeun naon anu dicita-citakeun ku aranjeunna pikeun neruskeun ieu lembur supaya aya dina kamajuan, aya dina ridho Allah. Nya ibados paninten atas nama pemerintahan insyaallah kapayuna bade ngarencanakeun istilah bade pamikirkeun lah dan aya saungan nu ieu insyaallah bakal bade dibangun deui lah insyaallah supados katingal urang teh dipiara lah teh di antep wae. Ibados paminten dina ieu saat oge nuhunkeun dihapunten oge nuhunkeun dorong doana mudah-mudahan ibados nuhun dosa sebulan teh dipasihan kesehatan parinan kagiatan tiasa amanah sing tiasa naon rupi anu dicita-citakeun kanggo ngabangun desa tiasa terlaksana oge kitu pribados selaku pimpinan ngaduakeun ka masyarakat kesadayana naon rupi anu dicita-citakeun ku masyarakat usaha di bidang naon bae mugi-mugi sing dilancarkeun sing paparinan hasil anu berlipat ganda barokah oge anu nuju nuntut ilmu baik formal informalnya di sekolah atau napi di pasantren sing dipasihan ilmu anu manfaat kasing lancar sing qabul ku Allah naon anu dicita-citakeun ku urang kali naon sababna pribados sok mineng istilahna upami aya acara toyong ngadongakeun pribados kantos pendak sareng salah sahiji kiai seperti ulama di antawisna anjeun salah sawiosna cenah doa anu diijabah teh salah sawiosna doa pamimpin
soalnya di pasian amanat ya Allah Subhanahu wa taala panginten wal eta ibados sok ngadoa mudah-mudahan naon rupi anu dipika hoyong ku masyarakat dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina cariasan teh ibados kapten sakieu kirang langkungna nuhun diaturkan anu saking ajungna wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isukan jaga ning geto bisi aya anak incu aing haroskeun. Bah aing di ieu kaula di ieu makomna. Dan nyimpen kitu we ditaikeun. Apa? Yang Prabu Mangsurot aku ting di mana-mana aya. Seolah-olah jalmi anu gagah dipegat di pamujaran tetap pernah nemongan di panemong sakedap lumpat deui ka panah anjeunna ngamanah aing ka mana nyale terakhir anjeunna di dieu wasna pilih salah sajiosna naroskeun naon sababna ieu lembur dingarana sai ambul-ambulan salah sajiosna sanes ngarang tapi simkuring ieu kita susahnya. Kadua panginten sepuh urang sadaya ayana lembur cibulan ayana urang teh aya sepuh urang panginten pangarsa di parantos di wartoskeun dari dulu di antawisna 5 pupuhu hiji karuhun urang sadaya palaweun kahiji Mbah Eyang Prabu Mangkurot kadua Mbah Buyut Baharudin ieu Buyut Binti Haji Abdullah Mbah Buyut Chandra sayeuna aya Mbah Kuwu Chandra di dieu makomna aya Mbah Kuwu Pangkan anu makomna di Ciakar.